bismillah. Fayaqulu lil kamal ya bin nadir lil kamal ngarekan kana kasampunan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sabada tilu ayazidu ba'da salisah walillahil hamd qabla tasmiyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'daha dan sabadana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ini harus ayat jelas. Al-khamisu wal khamisu jeung ari anu kalimatna eta doa ngadua bil qabuli kana ditarima payaqulu mangka ngucap sadabi ujal manu mencit Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadihi udhiyata nikmatan minka alayya wa taqarrabtu bika ilaika biha ilaika fataqabbalaha eta doa sabada mencit Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah nikmatan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha atau ringkasna Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbalaha. Ada sakitu Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbalaha. Walaya kulu jeung teu meunang ngadahar sal mudahi jalma anu kurbanna syai'an kana hiji perkara oge minal udhiyati tina bebencitan al madurati anu dinadarkeun bal balik kaya wajib alaihi kaitu mudahi naon atasadduqu nyodakohkeunana bijami ilahniha kana sakabeh dagingna itu udhiyah. Kumaha lamun teu ka dibagikeun sek buruk dagingna teh palau akhara mangka lamun ngengkekeun akhirkeun itu si mudahi kana itu dia pada lapat tuluy ruksak itu dia lazima mangka wajib buka itu si mudahi naon domanuhu katempuhanana walaya kulu jeung teu meunang ngadahar minal udhiyatil mutatawwi dina kurban sunat lamun kurban wajib mah sama sekali teu meunang ngadahar dina kurban adat lamun kurban sunat biha kana itu dia sulusan kana sapertilu waya kulu jeung meunang ngadahar minal udhiyati tina kurban al mutatawwi anu disunatkeun biha kana itu udhiyah sulsan kana sapertilu alal jadi numutkeun kaul jadi wa amma sulsani jeung anapun ari anu 2/3 pakila mangka dibahasakeun yuta sodaku eta disodakohkeun bima kana itu sulsan warajaha jeung ngunggulkeun hukam itu kaul sa'an Nawawi Imam Nawawi pitasi dina kitab tasiratan di wakila jeung dibahasakeun yuhda dihadiahkeun sulsan kana sapertilu bil muslimina ka pirang-pirang jalma muslim al agnyai tegesna pirang-pirang anu beunghar wa yutasaddaqu bedanya antara kanu beunghar jeung kanu fakir daging kurban beda lamun kanu beunghar mah yuhda hadiah lamun kanu fakir mah yutasaddaqu jadi nu 2/3 teh sapertilu dihadiahkeun kanu
beungha dibikeun saperti lunak kanu fakir milah miha tina dagingna itu udhiyah walam yarji jeung teu ngarujuk deui Imam Nawawi sanawi Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah wa asruha jeung ari asalna Raudhah eta syai'an min hadainil wajhaini dina ieu dua jalan lamun kurban sunat bisa ngadahar sapertilu jalma mudahina wa yaqulu mudahil ayusan ulahu mana nu didaharna sunatna yusanu ayyakuna minal kabidi tina kalilipa hate jeung kalilipa Kanjeng Rasul mana ya atas kurban wajib atau biasa dengan alasan ya bisa ayat nu korban sakeluarga teh ayat imangan abdi nyunkeun seperti gana gitu kan gitu seperti lunak gitu terus tapi anjeunna teh nyunkeun paha hiji sareng kepala gitu kenging teh gitu sareng buntut gimana jadi kepala sareng paha hiji sareng kepala jeung kongkoh eta aya saperti luntut paha hijina gitu lamun kepala jeung paha hiji aya saperti luntut dina satu korban lamun lebih teu biasa sapimping aya seperti sapimping kan sukuna opat seperti lu sama sajen kepala mahi pan aya tonggongan kene benar jadi eta sampean dengan hiji nyungkeun hiji sampean sareng kepala gitu tapi sadana sampeana opat gitu kan anak hiji sareng kepala cekap sepertiga ngada ulah dibere ulah nyunter buntut deui kan ngeleuwih jando we beureun yuda nah ieu daging kurban nu 2/3 dina kurban sunat dihadiahkeun ka muslimin adunya disodakohkeun ka fuqara daging teh dengan beda statusna berarti lamun ka agnia itu teu bisa ngajual teu bisa dijual jadi kupu koroma bisa dijual fuqara mah bisa paingan di Istiqlal sok ngaeuh tadi mah tukang baso jualannya tadi mah tukang baso teh lamun nu beungar mah kudu dijual di dahar fuqaraul muslim make kayu dan tekade fuqaraul muslim agniaul muslim berarti teu bisa ka jalma kafir mah dina ieu mah tapi keterangan sanes boleh iya kalau saya ieu kalau Imam Nawawi wa kharaja bi qaidil muslimina ghairuhu lamun lian muslimin teu bisa Balaya jadi kaum bina syai'an kama nasai buyuti waiti seperti dinas maka laya jujur itu minha temenang kagoer muslim mikeunna dina sapari daging kurban kecuali ukoro kafir timi eta ge tina kurban sunat lamun tina kurban wajib sama sekali teu bisa kalian muslim orang lain mendiwing mas mau geus pae
Nah, menang dijual kan. Upahna gitu. Dari bayi ayah kata kayak bab kuliah enggak ya? Walayabi jeung teu meunang ngajual. Ayah rumu tegesna haram alal mudohi kajalmi anu kurban naon baik musaiin ngajual hiji perkara minal udhiyati tina sato kurban ay millah miha tegesna tina dagingna itu kurban au syariha atau bulukna itu kurban au jildiha atau kulitna itu kurban wayahrumu aidon wayahrumu jeung haram aidon deui naon ja'luhu ngajadikeun ana mudohi ujrotan kana kulian kana buruhan lil jazari pikeun anu nisit walau kanat jeung sanajan bukti naon aludiyatu diyahna eta tatawuan sunat jadi teu meunang ngajual zaman mudohi zaman kurban atana pinu kaamanatan kurban Mencit berarti ta. teu meunang ngajual daging bulu jeung kulit tina eta sato kurban haram ngajual Dengekeun ta. Direbus bah. lain hungkul ngajual nah Rebus. yahrumu aidon ja'luhu ujrotan lil bazar naiknya gitu deui teu meunang ngajadikeun buruhan pikeun anu ngisi Nah, mata ku duit, pembelian kulit. ngisi tapi niatna mere we. Ere teu naon bae dibere mah. lain mere lain mulian ulah ku bahasa ieu mah cenah kulian mencit Ulah. Da geus kitu mah geus ikrar mere mah beunang dijual oge. ari geus dibere mah meunang ari mere Ikrar ulah. Panitia merek nih ya, panitia merek. Karena merek apa panitia? kan Merek apa panitia? Panitia merek kalau gitu meureun. nama panitia meureun mere Kan mencek gitu Anu kan. mencit. Itu panitia itu maksudnya kenapa di panitia malibuan datang. Oh, bagikeun da kulit teh. Sampai itu kan. mohon Terus dijual kena teh teu naon. tenanan asal bukoro we panitia Penagihnya mah teu meunang tadi ge. Ini pukoro kene. Kan boga mobil. Kalau masak ini. Karanya nyasar. Karanya nyasar manggih mulut. Semarang kurang mobil. Enggak jual itu di Semarang. sanajan kurban sunat Rata dibunuhkeun kana karung. wa yutimu jeung mere kadaharan mere dahar hatman barina wajib minal udhiyati tina kurban al mutatawwi anu disunatkeun biha kana itu dia kasaha lil fuqara'i al fuqara'a ka pirang-pirang fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin wal abdalu jeung ari utamina eta tasadduqu nyodakohkeun bijamiha kana sakabehna itu dia illa luqmatan angin sahwapan au luqman atau pirang-pirang huapan kalau bantuin luqman ya ya tabarroku anu ngalap barokah sal mudohi jalma anu kurbanna biukliha ku ngadaharna itu dia Ainahu mangka saya sunat itu dia eta yusanu disunatkeun lahu ka itu dia dalika itu dia. Wa idza akala jeung lamun ngadahar itu si mudohi al ba'do kana sawareh wa tasaddaqo jeung nyodakohkeun al baqi kana sasesana hasola mangka hasil lahu pikeun itu si mudohi naon sawabut tadhiyati ganjaran kurban bil jami'i kana sakabehna
wa tasadduqi jeung ganjaran nyadakokeun bil ma'ti kana sawarehna. Jadi ganjaran kurban kemenangan peda-peda kumanehna saperti lupa tadi di satu kata berarti ganjaran sedekah mah 2/3 dan sedekah saperti lu kumanehna. Dari ganjaran teh 2 pan hiji ganjaran kurbanan 2 ganjaran sedekahna. Tina kurban teh double ganjaran teh teh. Mantap kajen ting tong ngadahan nu kurban nempek sedekahkeun kabeh. Jadi ganjaranna double. Tina kurbanna menang pahala, tina sedekah bijamihina menang pahala. Itu lamun kurbanna milu ngadahar seperti lu tadi berarti ganjaran kurban menang, ganjaran sedekahna ngamapun 2/3. Itu para hadirin. Labas akekah. Anu badenya. Ini tahu sulit kan, terus malah langsung jual wae gitu. Pamlik heula kan? Oh Dimilikeun heula. Dibagikan heula wae nama. Dibikeun heula. Jadi ulah geus jual tina ku panitia teh da lain nu jual beulina teu sah. Teu sah jual beulina sabda lain milik mutlak. Dari nu sah dijual beulikeun teh milik mutlak. Milik mutlak. Dari panitia mah lain milik mutlak eta amanah. Jual beli itu terjadi. Jadi jual belinya terjadi. Kecuali dimilikeun heula kaya jang mana tah kulit moal mangarasanan gitu. Kaya jang mana. Tapi kudu bogana teh kudu geus dimilikeun teh geus sambil dijual we. Ai dijual duitna ka panitiakeun dengan sabodo eta we kebanyakan seug teh kumanehna seug. Mari panitia ge jadi beurnya. Masalah, engke duitna ka dieu geuning tong dikitu. Untuk milik panitia Ustaz, jadi dibagikan ke panitia kan garawe. Tadi itu kenging. Iya tadi gitu. Jadi itu diserahkan ke anu kurban tadi ke panitia. Berarti kulitnya untuk panitia silakan gitu. Mau dicari ya sering. Mau dibagikan karena ada disita naon gitu. Man panitia mah teu jual. Paling ge mun ek ngajual sadis simudohi mikeun ka panitia gitu. Amun dina ijab qabulna abdi masrah ke kurban. Abdi masrah Masrah tuh nih totalitas. eta mah lain naon, lain ijab qabul wakalah. Kudu ngawakilkeun masjid. Sebenarnya geus kitu mah da masrah bener dijual kanggo panitia geus masrahkeun. Nyari masrahkeun mari kumaha-kumaha ge. Berarti meureun mau kurbanan jadi lain mudohi. Jadi panitia Salah. Jadi kurban ya. Abdi ngawakkeun motong. Berarti ngajual kulit oge kudu aya izin tinu enggak ada tinu kurban. Si kawakilan panitia teh. Kumaha pami dibagikeun ya kulit tawios begitu. Kanu kurban itu disebutkan Bihun panitia. Yang mana eta mah gitu kena kurban teh. Panitia pan tadi geus kapasrahan ku akad wakalah panguruskeun. Dan jadi boga rancang. Mencit jeung ngurus kurban. Mencit jeung ngurus kurban. Mabagikeun itu mabagikeun. Si panitia teh keamanatan karena mencit ngan mun mencitna batur karena aya panitia kadang panitia mah teu mencit mencitna teh batur deui itu tiasa ngawakilkeun deui jadi panitia ngawakilkeun ka dabih ka jami nu mencit dan berarti status eta si anu mencit teh jadi wakil sah si wakil ngangkat wakil tapi atas persetujuan si wakil jadi kudu apalin wakil jadi panitia teh kieu kumaha upami ku abdi mencitna diwakilkeun deui ka si anu ceuk panitia teh mangga kalak ceuk kurbanna teh neme tiasa ngan lamun cek nukur bana abdi buku si eta mencitna hayang ku si anu udah kuy
tong ngambek eta teh pilihan anu tadi anggap aing Jadi wakil jadi kan tidak kadua kalah biasa wakil ngawakilkeun deui pan tadi akad wakalah teh jeung panitia boleh ngawakilkeun mencit sareng ngurus ieu kan ka panitia teh. Nah ku panitia teh diwakilkeun deui dina mencitna disebut nu mencit teh wakil biasa ngangkat wakil lamun si wakil awal atas izin si wakil zaman mengawakil jadi akan bakal ada abdi mah sok jangan jadi kan belum tentu eta mengawakna teh masarakeun ka panitia teh secara memotong abdi mah sok yang tepangna sareng mau kaduna teh gitu bagus itu abdi ge sok itu mana nu bade mencit itu tanggung jawab saha heula kena gitu kena teh mangkani kan kebiasaan dari pribatos di paling kebiasaan kitu aya meureun kebiasaan teh ditungtun eta mah teh ka masjid di kanan diklat tuna di mah parencit ku panitia yang bereta udah dina kakurangan itu teh falayu dohi nalo apa kudu rohim ya panitia tadi terjadi kurban bisa kemasan kami ya supaya gini nya pejabat mungkin sampai ke perorangan kayak gitu mungkin sih nanti ada perubahan juga kasih kereta tuh ini video teh nanti sok uluna di contoh akuna usaha tah perubahan gitu apakah kuno kumbang atasna apa kuno mentalnya gitu lain iuran misalkan kapolsek misalkan kita minta ke Pak Haji Aden Pak Haji Aden gak datang ke kapolseknya nya kapolsek kurban lamun lain Pak Haji Ade nu menyebutna ieu mah kurban abdi Pak mangga pencit di ditu karek gitu kumaha Pak Haji Ade gitu nya lamun niatna merejang kapolsek ya mere we itu teh ulang tahun sama aya Punten Pak Kiai pada aya pertarusan dina hiji keterangan kantos nguping gitu kan serta acana kurban teu sah lamun eta kurbana lamun urang teu acan akekah punten eta teu aya kaitan kan antara kurban jeung akekah masing-masing nya cenah aya anu nyarios lamun urang bade berkurban tapi urang teu acan akekah gitu tapi hukumna teh teu sah gitu Pak cenah terang mun aya nu nyaris terus kedua manfaat naon biasanya kalau baheula pan beda dina da pedah hitam awalna akekah heula karek kurban nya cenah lamun berkurban tanpa urang teu acan akekah jadi lebetna teu sah akekah di waktu kurban we kurban terus hari berarti ulah iya ulah kuno ku awewe kurban lamun kurban perasaan Bang kurban kawan ras hiji deui lamun hiji nyawa sapi akekahna kanggo tujuheun leres eta teh ya biasa nya hiji ekor sapi teh kanggo tujuh jalmieun gitu kurban mengalah aja tadi tos kan dina kurban akekah sami mun sapi bahkan usaha sapi ge tiasa beda-beda paniatannya hiji hoyong akekah hiji hoyong kurban aya bisi aya tempat dijelaskeun teh kan tiasa eta teh beda minat masing-masing eta mah sok aya nya saurang yang akekah saurang yang kurban tah eta teh jadi hiji domba untuk satu orang hiji we heula gitu kurban mah paling nu penting kumaha waktos dekat sareng Idul Adhanya kurban heula ayeuna menuju kurban perasaan heula cinya alhamdulillah teh kitu mah abi atos terus balik atos akekah disunatkeun nih tiap ningali satu kurban teh naon abdi Allahu akbar tilu kali ulah bismillah jadi melek mencit Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad marhaban heula we teh
Beres Nabi salam. Allahumma hadza min kabarik wa fataqabbal. Bang bade mencita ya khusus niat. Oh, niat nalika memeh mencit memeh kira sehat. Niat. Jadi niat nawaitu an ajbahal udhiyata anu bin anu bismillahirrahmanirrahim. Kusunda Kang. Kusunda. Kan? Lamun terkedah di tadi akan wakalah mah terkedah wakalah. Sebatkeun namina. Sebatkeun namina. Nah itu lalu dia anu bin anu pakoruban nilai. Lamun tos diniatan kuno bade kurbana kedah diniatan itu. Niat bener mencit kan ya. Kecuali ku sorangan kudu nya. Ai tadi mah ikrar. Memang niat. Masrakeun. Jadi cukup kuno mencitna. Kecuali lamun mencit serangan teh. We angge niat misalkan bismillah Allahu akbar unggul gitu. Diniatan Kayak namanya dia. da wajib. Nawaitu anu Awal itu tadi. anu binanu anu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang nama biasa bacaan dia Panjang lah. panjang. Ya yasin Ini sabar. wajah wajah lagi kata sama wa bawah. Ini pemikiran. Bahasa di kalau kita kalau dia Tadi rentet tanda gini ya. Takdir adalah salawat. lebih berat. Aduh, nyeri tongol. Kagok jadi akikah. Ah, di atas akikah. Pasun piah kamil akikah. Wahya jeung ari itu akikah. Lugotan munggu lugot eta ismun ngaran lis sya'ri pikeun buuk ala ra'sil mauludi anu tetep dina luhur sirahna jalma dilahirkeun. Wasanan jeung munggu syara eta ma perkara sayat guru anu bakal sayat kural bakal nyarioskeun ukal itu mah sal musannif bikali kalawan dawan musannif walaki kotu jeung ari akikah alal mauludi ka anu dilahirkeun eta mustahabbatun anu disunatkeun. Wa fasara jeung nafsiran sal musannif alaki kata kana akikah bikali kalawan dawan musannif wahya jeung ari itu akikah eta adzabihatu pepencitan anu mauludi dina anu dilahirkeun yauma sabihi dina poean katujuhna itu maulud. Yauma sabi wiladatihi yauma sabi wiladatihi tegesna dina poean katujuh lahirna itu maulud. Wa yusabu jeung dihitung manal wiladatu majruna minas sab'i tina anu tujuh eta. Walau mata jeung sanajan maot saal mauludu jalma anu dilahirkeun qabla sabi'i dina poean katujuh samemeh poean katujuh. Wala kaputu jeung telepot bitakhiri kungakhirkeunana bandahu dina sabada yaum sabihi. Koma pain akhirat mangka lamun ngakhirkeun lil bulugi nepi kana umur balik sakoto mangkaragra naon hukmuha hukumna itu akikah pihakil aki dina hak anu akikah anil mauludi dina anu dilahirkeun. Amma huwa anapun hari itu akikah pamukhayyarun mangka pilih-pilih pil aiki dina akikah an nafsi dina diri na itu si akun detik heula hukum akikah ari akikah dina asal bahasa ikun ari ikun teh buuk anu jadi dina embun-embunan budak anu kakarek dilahirkeun. Ieu tah. Ieu ikun namina. Mantak peribadoskan tos aya mengadebat terkawis akikah. Najarkeun teh salah kaprah. Akikah mencito mah. Jeung dina sarah Riyadul Badiah. Dina sarahna aya penjelasan mengenai akikah.
Jadi asalna ikun teh buuk anu jadi dina embun-embunan budak nu karek dilahirkeun. Itu ibu dinya teh